Mas mangah tengenaheun. Lain urang rek nanyakeun itu. Wow. Urang birek nyanyi lagu naon. Umum kita. Ya. Kumaha itu? Pangkas sampai pangkas. Alhamdulillah. Mau ngaliwat marame. Wah, mah nyan ngaliwat. Kemari kan urang pas dicukur diharap dulu itu di daerah non itu teh di rawa diharap. Eta kot kagugu urang urang keur dicukur we nya. Eta jelema datang ke topi terus urang geus geus sabua. Sugan urang nya eta mah yang bukan. Aya jelema nate naon? Nolong. Datang eta. Assalamualaikum. Sombong jeung beunghar nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam non cukur teh. Naon bah? Aing harus syukur. Assalamualaikum. Dan A. Waalaikumsalam. Yang gua kelas ngiring ngamen. Ngamen, mun angga tuh. Mah jalan mana jam? Lain polohok nya Nah, malam aja temenan naon? Biasanya gitarna. gitar. Mohon. Kira aku ngamen rek nginjem gitar. Bere sok ya. Singenaheun ya. Singenaheun nya. Siap, siap, siap. Ceuk atuh majuan moal kadenging meureun. Manu bela dieu atuh. Arep tadi. Namanya langsung Jawa. Kau langsung nyanyi. Siapa berhasil makan mah lain? Nyanyi. Entah apa yang ya. Kalah. Eta urang mah tapi kemarin doanya kopi cai nama cengeunah. ya iya weh ayeuna kumaneh kopi pesek Nya. tuluy baheum tah ke di imah buka Cipanas sekarang kekemukeun geus atuh sok tah bayar ku kopi we nya Hanya naon mang ya. Rokok nama. rokok nama eueuh ieu mah non aya kumaha Kumaha teu ngeunah. da kumaha ieu ge urang ge rokok boleh pameakan Yang satu ya. atuh nya Gitar pada dipasikeun. oh nah atuh Abdi pada ngamen deui tuh nginjem. kamari enon tadi kontrol arep ke gitaran tang ame dinya we mau gitar soalna Ada sugana dibere. Orang mang ayo. Assalamualaikum. anaknya ulah gede nya angguran mah ieu mah kakang ramen gitu Eta korban kokom gitu. kokom naon Kokomika. Oh. eta geuning obat non obat tiri beuteung heeh aduh Jeruk teh kana ditu we. kemana we si Talim bapak mau motor Si Talin teh ka mana eta budak? liwat di balik Oh. mau motoran we teh budak mah Motoran wae. kamari mah si eta mah aneh urang mah Kenapa teh? bareng jeung urang ceritana teh mangkat di jalan teh razia eta mah ieu we dim razia dihareup jeung teh mana ah tuh dihareup geus tenang cing mana teh make helm oge tenang eta budak teh hayo we maju dieureunkeun ku polisi bedan cenah teu make helm kela apa aya helm mah jelem kan saleting we ditolorkeun balik deui tuh talim tuh jelem kan saleting we wah cenah geus make helm di eta cenah nu keur pas parum listrik kumaha Oh, eta nu basa dicukur parum listrik karunya eta mah aki-aki. heeh Sukeun. Oh, pikasirian we jang cenah hayang digundulkeun. Oh, siap cenah digundulkeun. Ai pas tengah-tengah geus sabeulak ke dieu. geus beak Beak sagigir sabeulak. Parum lampu. Jabab sore rek maju ka magrib. Duluy kumaha lila pareum di. Heeh, tepi ka jam 12 Lain berarti. kebayang we teh. Teu sabelah kara kasopak urang Jadi lugurna. Terus si Soekarno teh cenah aki-aki teh dicarekan ku pamajikanna. Naha cenah. Ya cenah syukur teh ulah siga budak ngora. Sok pernah pentas bola. Oh, Cai teh musim sama buku. oh.
kumaha aja euy. Nah, geus gitu. Datang deui. Datang deui ka dieu. Heeh. Jang cenah bener teh ukuran teh. Atuh ada kumaha ada parum listrik curang teh da. Tuluy kumaha aja nah. Ai sok ieu na si abahna. Sabelah deui cenah bener tuh. Sabelah deui dibenerkeun di dieu keun. Jepret teh parum lampu deui. Sama sih kan aduh. Heeh, jigana ieu teh boga ieu teh. Boga masalah jeung listrik. Nah, gitu. Lumayan. Jadi Bayar. dikira mah eta tah. Nu ieu mah da kamari euy urang rada golek. Heuh dasarnya orang lembur. Aya mah ti pokona mah daerah Leuweung ka jero deui. Aja golek urang teh. Ngomong teh naon? Milu jeung rombongan ieu urang Bandung. Aja golek teh. Wawan tuh, ngarit ngarit we aki tengah putih. Ieu non mulai aja golek pot aneh bakat ku di lembur bener. Cek dewek teh. Yeuh, Bu, kami aja golek umatnya. Kami anu ribut lah dipisahkeun. Kakak pasea da jeung ibu-ibu urang. Ayo cenah ngagorengkeun lembur ibu cenah. Nah, ibu. Ayo cenah dina golek mun anu ribut lah dipisahkeun cenah. Kumaha lamun ieu cenah non nyoreng nama baik desa cenah. Da cinta. Ai ibu emang kakarang aja golek. Yeuh cenah jang di dieu mah golek teh satahun sakali cenah jarang anu. Padahal aya teh bapak-bapak. Kene cenah aya ribut ku aing ngomongna teh. Ai beres kitu teh mah. Nyamperkeun ka kamu. Penah naon? Dalang. Kagrutkeun sekot jeung buta. Digelutkeun yeuh, dipisahkeun ku bapak-bapak. Eta malah aki heuh naon bapak-bapak atuh mah diberi ku pajak. Karena behak lembur teh bapak-bapak tuluy we diberi. Aing mah atuh cing depan golek nu ribut lagi. Kadon dipisahkeun. Eta bapak kaget. Lain ada ieu nu boga ruko eta kemana euy? Eta mah karek cicing di imah. Nah, naon? Urang bikin penting dijadikeun beurang. Itu ya saya. Wan, mana Wan? Eta Mari atuh ulin euy, cicing mah di imah siga Mejikom sia teh. eta si ieu eta sangar eta nu eta kontrak nu kode dinya teh. Si Nah, hanya. si Nana si Nana. Oh, si Nana. Heeh. Oh, Kan banyak cara balik tuh cara balik tuh. Sok asa ieu urang mah da. Saya tak mahir mah gitu. Mana yang ngomong nah mereka dieu kamari mah ka urang. Kayak cenah sukan urang ngopi cenah di dekat ruko cenah. Nah teuing dah. Emang salah meureun cigana. Lain naon lamun teh tekan dieu tuh atuh budak euy. Ieu wae we ngabohongan wae nya. Biasa lah. Heeh, aya ngomongna mah gawe di luar negeri cenah. Dari mana gawe di mana luar negeri mana teh negeri kaler. Oh. Lain heuh. Nya nu mantak ieu mah naon cing? Naon? Mantak curiga ka si Nana. Heeh. Sok mau kantong sadeu kieu leutik kantongna teh. Kusina naon teh? Teuing tah. Curiga urang Ngan heula pernah kapagihan panggil naon? di Cikampek. Cikampek geuning terkenalnya. Mari senal mah. Lain. Senal Pasar Cikampek geuning. Sok aya nu budak mama kantong kotak leutik geuning kantong eta. Eusina teh semir sapatu jeung sikat. Oh, Kok mirip jeung si Nana teh mah. Soal maranya. Lain so tukang nyemir. Semir. Oh, Sumir mah bapak si udan atuh ah. Semir. Amir atau Amir? Sumir. Aduh, Lain. ya. Urang nu mata kaguguna naon cingnya ka si Nana. Kurang teh ditawaran gawe. Ya cenah mana tong nawaran gawe ka urang, cenah urang keur nawaran gawe ka maneh, ka urang teh keur nawaran gawe. Urang geus sidik pan nawaran ka manehna nya, ayo kakak nawaran deui ka urang. Kurang teh ditanya gawe naon gitu. Sia cenah hayang gaji 1 juta, jadi sok dibere ku aing. Naon atuh gawena? Aing nitah ngechat gaweana ge anjir. Babari cek urang teh. Ngechat naon? Aing cenah nitah ngechat naon? Aing jelema botak di jalan chat hulu ku sia. Ada taruh gitu mah. Tuh si Nana itu. Nah, kadena. Nah, Jero. ka jero. Ih, Saya gawe mah. nah.
Wah, waduh sebentar kan gini mulak Wah, wah, naik motor. Nak, kadi nak. Masuk. Ye, balaga anjir. Kadi ieu sih teh. Oh, cicing mah di jero saya teh. Nyaho. Tadi ya ka jero. Tuh, nyamperkeun. Tuh, nya tinggi mau kantong leutik pan yang ge. Buat teh sih nya sok ieu teh. Kadi ieu sih teh, kadi ieu. Eta si Nana lain euy. Lain sih kan kamu. Ye. Mang Didi. Lalu mah Didi. Ampura salah euy. Aduh, aya. Ngopi ya. Nah, iso. Bang iya kopi-kopi kiruman. Lain. Si Nana. Eta Mang Didi gawe di mana ayeuna? Si Nana gawe di mana? Si Kapek di mana? Capek jadi tukang naon cenah. Ah, si Gana mah tukang ieu tusak tusuk. Tukang ngaso kan. Tidak kasar, tusak tusuk. Nah, yang gawe bunga di Jakarta ya gaji lagi 4 juta sabulan. Orang naon cing. Eta beda ke Monas ka Kalimantan. Lain gara-gara eta di Pas Joko keur hajat cenah ya. Hajat cenah. Heeh, orangnya pernah hari yang minta. Oh, iya. Oh, Lumayan. Nah, ngopi-ngopi di saat ya. Nyamperkeun isukan cenah. Urang bawa gitar lah. Bawa. Isukan ngawinkeun da manehna. bener, kawin. Nanggap nage layar tancap berang peuting. Oh. Terus nanggap ieu non singa Depok anu baralem. Ieu non kuda regong anu disuhun. Wah, kayak disuhun atau dipanggul. Di panggul. Kalau kuda regong anu baralem. Sangat pertama. Baralem nanggap. Urang mah nu aneh non. Nanggap layar tancap berang peuting eta. Lah, kalau gitu ya. Ayo. Di kopi kunae kayak anu nyokot teh nya. Oh, kunae. Barang nu bieu da. Kasih nana kayak gitu ya. Ayo ah. Ayo. Jeung gelasna ka si nana. Ayo orang eta ka apa nyoko ah. Aduh, Pak Joko teh Jerman ini. Ayo.